dia dijelaskan nyaritakan ayat-ayat kaula yakni syariat anu haram dicaritakan haram, nu halal dicaritakan halal, kaifiat tadi dicaritakan cukup Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati. Unggal Rasul diturunkan ke alam dunia yaqussuna ayati. Kangjeng Nabi Idris ceritakan ke umatna canaya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula, terus zaman Kangjeng Nabi Musa, terus ke belah dieuna zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yaqussuna alaikum ayati. Lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas kapapan urang mah teu nyaho. Paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat berarti jago Imam Syafi'i. Atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina urang Gaza nu kuari keur di perangan ta jalur Gaza Gaza urang di Imam Syafi'i. Mantak Imam Syafi'i mah aneh manehanana orang Palestina, Arab Irak, Arab bahasa Arab, kitu Yordan bahasa Arab Mesir, bahasa Arab komo Iran mah Persia. Beda. Asup ke Mekah Imam Syafi'i teh. Di Mekah sabulan 2 bulan aneh orang Mekah ge. Bahasa Imam Syafi'i percis kos orang Mekah bae. Ciples kos orang Mekah bae. Eta kaistimewaan Imam Syafi'i. Oh, nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina. Beda Arab Palestina, Israel, Mesir, beda. Lain deui. Tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis diskurs orang Mekah bae. Lisan Imam Syafi'i. Mantaknya nama hafal Taurat, lantaran lahir Palestina, hafal Injil nya nama. Nyaho nya nama. Yang perbandingan tuh umur 6 tahun geus talar Quran. Nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kieu ge bengkok keneh. Kieu bengkok keneh. Ngisang kudu isangan nyana geus talar Quran kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi. Lain nalagaan bantah mah tuh. Hese nyaritakeun anak. Urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran. Ketika Kanjeng Nabi kamprok jeung Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah. Cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan. Itu Kanjeng Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan? Tau sakieu umatna ieu lain lalaga tuh komo Kanjeng Nabi. Ngan eleh kunaha eta? Eleh sakieu doang. Begitu Kanjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali, "Man ismuk?" "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Baik. Cak Kanjeng Nabi Musa, aing mah naja ge saha siang ngaran. Untuk kudu Muhammad Ghazali Muhammad sih. Cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa matil ka bi yaminika ya Musa?" Naon nu aya di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya asoy atawa kau biha wa ausbiha wa ausbiha wa tepat panjang amat." Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa. Atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah. Waduh pinter ente cek. Ghazali kakaraku lama aing cek Muhammad eta sakitu. Encan nu sejen-sejena. Padahal mah cokot nu bagus anu sejena mah watuh. Padahal mah lain Imam Ghazali bae. Lain Kanjeng Nabi Musa bae nu sok narembel. Urang lamun ditanya ku kabogoh. Narembel sarua. Kakak ira ka dieu teh tadi berangkat nama isuk-isuk haju naik mobil mogok di jalan aya kempes etik di hadean neangan si elai hese haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula haju kasangka dia teh cak kabogona panjang amat sih jawabna Kak. Nikmat nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat. Oh gitu. Ai sumur pareum teh di mana karena sumur pareum? Ka sumur pareum ditanya akunya. Jadi lain aya sumur pareum bae aya tanggar Airbus teh di mana? Nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae. Kunaon eta? Lazat ngeunaheun.
gitu Kangjeng Nabi Musa hebatnya satu ulama. Waduh luar biasa. Tuh, eta dibawa bikin di Bogor. Masya Allah. Nah iya ya Rasul teh nyaritakeun. Urang mah teu nyaho Taurat teu nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge urayan Imam Syafi'i. Sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kangjeng Nabi dina sejarah Kangjeng Nabi. Aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu, Taurat mah kieu, aya ge ngan sakadar sakitu. Teu nyaho urang babagan dina Zabur, babagan dina Injil, dina Taurat teu nyaho urang mah. Berarti kan aya kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna. Lain deui adapun nauhid kana sarua ka Gusti Allah. Yaqussuna alaikum ayati. Nu jelas kuari mah urang di zaman Kangjeng Nabi terakhir, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun datang ka aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad, yaqussuna alaikum, nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat, tentang syariat-syariat, tentang kejadian-kejadian baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya, atau perintah ya salat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah. Nah Muhammad teh yaqussuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah. Awas famanittaqa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka sahabat jelema nu mantek di dieu make famanittaqa lantaran tadina di ditunain ditendenan mazaidah satelit takkid panjang tatengagang aya rahasia-rahasia. Ieu mah keur carita singkat tabae famanittaqa maka sahaja lemah anu ngaraksakan kasyirikan tina kasyirikan. Berarti pembawaan Kangjeng Nabi nu dibawa ku Kangjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut. Nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah, ti kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ti kalangan wanita adalah istrina ku anjeun Siti Khadijah. Etalah jelema-jelema nu brilian otakna pikiranna hatena nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah. Pamanittaqa saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana kumaha wudu nu bagus caina kemudian praktekna kasunahan-kasunahanana salatna syarat jeung rukuna puasa haji dan lain sebagainya kumaha wa aslaha tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan teu bisa mingguan ge lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan bulanan dia geus teu kaburu tok trokeun ieu budak ieu tok trokeun ieu deuk iraha tuh ieu budak nah deuk aslahana iraha pamanittaqa iman ka Gusti Allah ngejaga tina syirik ngejaga tina kufur ngejaga tina nifaq wa aslaha ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid di musola mingguan dan lain sebagainya jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik nifaq dan lain sebagainya ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui fala khaufun alaihim wala hum yahzanun cukup Gusti Allah sakitu urang mah teu kaarti fala khaufun alaihim wala yakasin aisieun mah kaharep lamun urang deuk berangkat jam 11 peuting deuk ka mana sia deuk ka anu ngaliwatan kuburan nya sieun besi kuntilanak sieun besi jurig sieun besi pocong dan lain sebagainya sieun mah bakal rempan ngaranna sieun sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing kumaha lamun geus kawin ka ditu nanti kana pakan sieun encan berarti sieun ta ini diga sieun fala khaufun alaihim
sieun teh kaharep jelema anu ittaqwa aslaha moal aya kasieun kaharep lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah walahum yazanun nu katukang-katukang yazanun mah urang teh merenung bae sedih prihatin yazanun ngaranna cicing bae keur nyaritakeun masyaallah 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 kunaon cek majikanna masyaallah masyaallah panarita teh menang gusuran samilian ajupan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 jo pakai beli mobil kijang panarita jo kan aya 250 deui panarita pakai usaha jo usaha teh akan hancur-hancuran ka mobil-mobil beak ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu enggeus yazanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus pamajikan anu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh dicokot ku bang-bang geus urang mah kebel moal kebel hirup batur ge hirup di handapeun jembatan jahar hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang pae nu penting mah ibadah mantep mun aya awake kitu mantep jasa tah ngeunaheun kana aja jantung jahe sia ye terus gede hate geus ulah pikiran lah urang bakal pararae ya turun geus bae ka geus ati ditu na meureun nanti lauhil mahfuzna ja pinter sia ye aduh tuh sia atuh nyaho kitu mah gagal mentian MZ atuh sok aja kitu ka tapi lamun kieu mah pan ka heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah ieu geus kieu kumaha kumaha deui atuh Pak Kak ieu teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian atuh kula urang balik kakak ulah milu kan jadi kios kitu atuh ye tuh kumaha deui atuh rumah tangga pan kudu tanggung jawab na Kak nanaon ge giliran ngeunahna tuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah tuh kula balik anteur aing ka Sukabumi ka mana ka Sukabumi ka ditu endek naon aing meuli telu aing jangan lulus satu, lulus sia. Kita kos gitu ta, iya. Babadi tako waslah cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yazanun. Kaharep moal aya kasieun, nu katukang moal aya prihatin. Karenung kieu urang lalakon keur ngora aing. Masyaallah keur ngora mameureunana ngaranna ge masa muda. Masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae maksiat di mana mah aing rada deres ge ka belah dieu we barang geus kawin boga anak teh tapi tetep we pandai koprok bajalan keneh heula mah jaya lenom sagala aya golek baheula mah pandah sagala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing ka belah dieuna we aing geus eureunnan ge nu mantep keureun kunaon emang Kak tupan eueuh deui jang judina beak oh jadi lain tobat tuh tobat ngan bareng jeung eueuh manya tobat ku situ Kak ulah loba omong sia atuh geus ieu mah tobat teh Kakak geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pake ibadah Gusti pake kos ka itu raradutan azana aing hirup bener kakara kaya we sataun mah sedangkan ku ari umur teh kan 64 jadi 63 ku aing dipake tuh beres bae asana hirup kakarak sataun bae nu beres teh eta merenung yazanun ngaranna hazan katukang urusan dunia urusan agama urusan akhirat nu enggeus tah nu enggeus eta hazan ngaranna lamun uncan khauf ngaranna tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut karena syariat Rasul dibawa ku Kangjeng Rasul khususnya orang kuari di zaman Kangjeng Nabi orang nurut karena dakwah Kangjeng Nabi kita iman ka Allah iman kita bersyariat orang nah ieu ku dijelaskeun ku Gusti Allah kaharep moal aya khauf katukang moal aya hazan artinya kumaha kaharep bakal dikasorgakeun nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah iyalah fala khaufun alaihim wala hum
ya sana sorga berarti Masya Allah iya kusuna alaikum ayati dibaca mengenahin jasa ke orang praktekan coba ku hari cek kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yazanun praktekan ya kusuna alaikum ayati coba ulah nonton TV siap praktekkan aya nu teu kuat saya sudah menyatu dengan televisi bau kan kata kiai juga harus istiqomah tolol teh budak salah ngartikeun teu kuateun teu nonton TV ulah boga HP coba kumaha HP meuli ka bulunya tidak ada teman yang setia kecuali HP wahara jasa kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku waduh penghibur yang setia adalah HP pemberi nikmat yang setia adalah HP. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan. Kadang-kadang banyak teror dari HP juga. Sial kalau ngalamun goblok. Wah HP. Coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP teu kuatin. Yakusuna alaikum ayati. Tarolah tamaka heureuyan ieu kumaha digunakeunana beureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaat ngagunakeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat. Kitu kene radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna tung ke tahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit. Iya kredit aya anu ngaji aing ka Cilongok lah siap ngaji biasana ge tilap nyilip aing nyilip pan nyilip tina naon sih Ambon orang Ambon hari deung nangkep aing teu puguh teu karu nangkep 3 bulan ka 4 can ditutup aju eueuh jang nutupna kumaha atuh anting pamaji geus BAKB anting segala derorodan ku aing geus BAKB atuh deuk naon bali cetan bari ngaji bae cek nya sanunya Ambon ngaji emang Ambon sok ngaji ye deuleuh tuh di tanggal Ambon aya nu ngaji nyilip na ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun ya kari tetapi walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya na tita iman ka Allah endahan iman ka batu anu ngayakeun ti Allah anu ngahirupanana Allah nu ngurus di jero hirup teh Allah nu mere dahar mere nginum Allah tapi percayana ka patung goblok mun ku urang geus teluhan tapi Allah mah henteu mentek takhallaku bi akhlaqillah nyin akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat ku ari mah Allah mah terus bae waya ngahirupan waya ngarizkian ja aya sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab hayu bae ku aing mah dihayukeun adapun nyana nentang ka aing ke di akhir aya nu di dunia kene aya nu di dunia kene di pepelingan teh mah kumaha ku gempa ku topan beliun kumaha deui ku tsunami dan lain sebagainya urusan aing teh mah sia mah ulah milu nyaho na ieu wallazina kazzabu jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kita nauhidkeun ka Gusti Allah endahan syirik manehanan endahan nyembah ka patung ka batu endahan nyembah ka makhluk beladena nyembah teh ka jabatan jeung dunia wastakbaru sombongnya anha ninggalkeun ayat-ayat teh iman kumaha ulaika ashabun nar jelema eta bakal jadi penghuni neraka sabaraha bulan di narakana sabaraha tahun di narakana eta mah geus aya kontrak di narakana hum fiha khalidun nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka terus bae salilana bakal di neraka digodog dibeulem di sate naudzubillah min
Zalikuari Amerika kerja di Raja Inggris, Jepang, Jerman, negara-negara kafir lah. Rata terutama mas sekutu-sekutu Yahudi nentang jasa. Karena gitu katauhidan. Terus kebelah dia kafir. Kuarina nu menjulang nyenan hotel, menjulang nyenan pabrik di urang, nu bogana kafir. Teu percayaeun nyana ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard. Teu percaya dibere katutup bae. Teu percaya nyana. Nah, ieu bakal jadi penghuni neraka inden nyana di nerakana hum fiha khalid. Selain anu tatadina syirik ngan sakadar manehanana doraka doang, tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard, percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah. Tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat tita salat sapoe sapeting opat, boro-boro opat hiji henteu. Kita puasa bulan Ramadan, jam 7 geus goreng sangu make endog di sial. Kambe kitu kurang seungit jasa. Masya Allah. Aju ngarokok deui. Mending lamun sararugih mah deui leuh di sisi jalan ngan saukur ngagalian kitu kabel. Urang Cirebon ngagalian kabel bulan Ramadan 1, 2, 3 ngarokok cus. Motor teu boga sepeda teu boga di dunia cilaka sakitu kacilakaan anak. Jadi pagawe nu sakitu berat di akhirat dikerebekeun di neraka. Masya Allah. Nah iya iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul ngan teu make syariat. Ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna. Mun panyakitna emang ieu mah kudu diopnam, di dieu teh kudu diopnam berarti panyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit, bolak-balik. Panyakitna ngan seukur make bodrek doang, tak beres. Ieu ge sarua di neraka. Ieu mah kudu diopnam, digodog ancul-anculan. Gedekeun malaikat sununa supaya nganculna mantap. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya bakal geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorga. Nah make peneng kos duka luar ku ari ti penjara make peneng iki sarua ti dieuna tah aya penengan ditarang deui. Jadi nyana kieu bae jadi kanyawan di sorga teh anu tatadina asli ka sorga jeung nu tatadina